Costa riuh itu bade ka mana? Abi ayeuna bade ka acara Kickfest. Kickfest. Nganggo P. Orang Sunda. Orang Sunda. Di naon eta teh Kickfest teh naon? Jadi lebih ke acara nu tos aya uninga sadayana anu Kickfest mah nya tempat balanja. Belanja terus aya konser biasanya. Nah, kalau terusan ieu abi bade main naon? Main disco. Tapi payuna aya rapakanang. Gabungan ti SMP Yayasan Latihan Sunda. Sigana rame nya. Urang teh kali geura barudakna geura. Mana? Ah, iya barudakna teh geuning. Kumaha teh siap? Atas latihan sabaraha kali cing? Nah, ieu mah mung 3 dinten. Aduh keren pisan. 3 dinten langsung main di Kickfest. Yeay! Semangat. Kayak kaping 15 na main di Lembang. Pak Dimas. Halo, sobat Rancake. Ieu nuju persiapan. Tuh panggungna ageung. Urang masih di backstage-nya, nuju tatan-tatan. Persiapan. Panggung kita mah jauh di sana, ngampar. Di launch namanya di launch ya. Gitu. Bahasa Inggris naon? Lamun bahasa Sundana ngampar. Empire. Gitunya. Sobat Rancage, ayeuna masih di Kickfest. Terasa salian aya murang kali sareng tidak rencangan preman disco. Ayo ge pemimpin, iya pemimpin kurang di mana yuk? Backstage Kickfest, yeay. Jantan ayeuna dibimbing ku Ibu Siti Kurnia sareng Teh Nur. Hai, Sampurasun. Piduananya murang kali urang sukses. Amin. Dadah. Ampurasun sobat Rancage, wangsul deui ayeuna masih di acara Kickfest. Teras ieu nuju di area kuliner. Tah geuning tepang dasar Bandung mah nya sempit. Ieu teh salah sawios alumni di SMP-as. Kumaha damang? Alhamdulillah damang. Angkatan sabaranya? 13 kalau nggak salah. 13 ya? Bukan 10. Angkatan 10. Jantan nuju tos balanjanan wae cing. Seueur sadayana di balanja. Nah, tah ieu teh tim medsos SMP-as nya, tim medsos SMP-as insyaallah nuju bade ngaping murang kali ti SMP-as aya acara bade tampil di Kickfest kolaborasi sareng preman pensiun, preman disco. Cing, namina saha? Hilap deui abi teh. Dian. Dian. Pura-pura hilap. Ieu teh penari. Penari pokoknya kedah nonton ya kayaknya. Iya, pasti bakalan nonton. Bener. Dadah lah tuh ke sobat Rancage. Dah. Parantos Midan. Kumaha feelingna perasaanna kumaha. Deg-degan pisan, aduh. Deg-degan pisan terus ya kumaha. Rame resep Rame resep ieu.
Rame pisan. Sampai pisan nu nonton guys, seueur pisan teh sih. Rame pokoknya mah rame. Sampai ngabondol-bondol. Hoyong deui teh. Hoyong. Next, Pak Dimas ajakan deui cenahnya. Mun. Ajakan teh main. Kumaha harapanna kumaha ka payuna ya? Nyalah sugan barudak kapayunan mah beki kompak pokoknya namanya tetap semangat kawan. Karena seueur deui urang tampil di mana-mana deui nya. Mun. Hoyong deui. Hoyong. Pokoknya alhamdulillah sadaya kegiatan ayeuna parantos rengse tur lancar. Alhamdulillah. SMPAS. SMPAS. SMPAS.